Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu. Parantos diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala sanyanyana Kangjeng Nabi parantos ngadawuh idza kana awwalu lailati min ramadhana ketika dongkap wengian kahiji sasih Ramadan sudifati syayatinu wa maradatul jinni, maka setan sareng jin-jin anu durhaka bakal dibeungkeut dicangcang ku Allah Subhanahu wa taala. Wa guliqat abwabun nirani, sareng bakal dikunci panto-panto neraka. Walam yuftah bab minha, sareng moal dibukakeun eta panto-panto neraka teh. Wa futihat abwabul jinani, sareng panto surga bakal dibukakeun ku Allah. Walam yughlaq babun minha, sareng moal dikunci hiji pantok surga oge. Ieu teh nunjukkeun betapa banyakna peluang pikeun urang sebagai hamba Allah untuk meraih surga Allah di bulan Ramadan. Wa yaqulullahu ta'ala, sareng Allah Subhanahu wa ta'ala nyarios fi kulli lailatin min ramadhana, dina setiap peuting di bulan Ramadan, salasa maratin 3 kali Allah bakal memanggil hamba-hambana unggal peuting di bulan Ramadan. Hal min sailin, wahai hamba kaula araya henteu di antara anjeun anu barang penta ka kaula, fa'utihi su'lahu, maka kaula bakal mere kana pamenta anjeun. Hal min taibin, naha aya henteu dina peuting ieu anu taubat, fa'atubu alaihi, maka kaula bakal narima tobat eta si eman. Lumatak berbahagialah orang-orang anu bisa menggunakan kesempatan di bulan Ramadan pikeun bertobat sabener-benerna tobat. Kauntungan jalma tobat menurut Sayyid Yahya bin Mu'ad ar-Raji nyaeta lita ibi fakhrun la yu'adiluhu fakhrun. Moal aya anu bisa menandingi kebahagiaan jalma-jalma anu daek tobat. Naon kitu? Kebanggaanana farahullahi bitaubatihi, Allah sangat bergembira dengan taubatna eta si jalma. Masya Allah. Tapi andri anu ngaranna tobat teh lain pagawean enteng. Hanya segelintir orang lah anu bisa ngalaksanakeun tobat anu sabener-benerna tobat. Naon sih anu jadi sababna jelema kos susah amat sirek tobat teh? Saur Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala, alladzi hajaban nasa anit taubati tulul amali. Anu jadi penghalangna jalma-jalma ngalakukeun tobat teh nyaeta panjang teuing angan-angan, panjang teuing cita-cita. Engke we rek tobat teh ngadagoan heula lamun geus boga gawe, geus ningang boga gawe sibuk mantenku pagawean. Atawa engke we tobat teh ngadagoan geus kolot, tinggang geus kolot, boro-boro daek ibadah da sagala rupa karasa. Nah eta teh akibat panjang amal, panjang hayalan. Ari anu henteu panjang hayalan mah hirup teh asa pendek. Ninggang datang peuting hatena teu yakin bisa hirup isukan. Malahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami bade nuang sesuatu kana mulutna teu yakin ieu katuangan teh bisa lebet kana padaharanana. Sok sieun
kaburu dicabut manten nyawa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah ciri jelema nu daek tobat mah hirupna teu loba kahayang jeung teu loba angan-angan. Terus naon atuh cirina jelema nu tobat teh? Saur Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji rahimahullahu ta'ala, wa alamatut taibi ari cirina jalma anu daek tobat nyaeta isbalud dam'ati, air matana selalu mengalir ku sabab nyengcerikan dosa-dosa nu geus kaliwat, sieun kana siksaan Allah jeung berharap kana ampunan Allah sehingga air matana teu bisa kabendung deui. Nu kadua ciri jalma nu tobat teh nyaeta wa hubbul khalwati, resep nyonyoranganan, resep mengasingkan diri dari keramaian, geus teu hayang nongkrong-nongkrong, geus teu hayang wungkang-wangkong nu teu pararuguh, wal muhasabatu linnafsi inda kulli himmatin, sareng dirina teu eureun-eureun menghisab dirina sorangan ketika nyang harepan sagala rupa kahayang. Teu setiap kahayang nafsuna dijurungkeun, ditanya heula apakah ieu teh kahayang teh cocok henteu jeung kahayang Allah, lamun henteu enggeus teu hayang. Etalah ciri-ciri jalma nu daek tobat. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, naha aya henteu jalma-jalma dina peuting ieu anu mangmentakeun ampunan, lamun aya pasti kaula bakal ngaampuni ka eta si jalma. Wa yu'tikullahu bikulli yaumin min ramadana, sareng Allah bakal ngabebaskeun dina setiap poe ti bulan Ramadan alfa alfi atiqin minan nari, sajuta tawanan tina neraka. Qadistau jabal adaba, anu geus dipastikeun bakal menang siksaan. Iyalah kauntunganan bulan Ramadan. Allah bakal ngabebaskeun jelema anu geus dipastikeun disiksa. Wa idza kana yaumul jum'ati, sareng ketika dongkap poe Jumat di bulan Ramadan, yu'tiku fi kulli sa'atin alfa alfi atiqim minan nari, Allah bakal ngabebaskeun dina setiap jam sajuta tawanan tina neraka. Fa idza kana akhiru yaumin min ramadana, maka ketika dongkap akhir bulan Ramadan, yu'tiku bi adadi man a'taqa min awwali syahri, maka Allah bakal ngabebaskeun jalma-jalma saloba anu dibebaskeun ti mimiti awal Ramadan nepi ka akhir. Berarti geus teu kahitung jumlahna jalma-jalma anu bakal dibebaskeun ku Allah di bulan Ramadan. Nu matak saur Kangjeng Nabi dina hanca kamari nu tos kaliwat, ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhanu qabla ay yughfaru lahu, bakal rugi bakal hina jalma-jalma anu papanggih jeung bulan Ramadan tapi teu meunang ampunan di Allah subhanahu wa ta'ala. Naon margina? Li anna ramadhana syahru rahmatin wa magfiratin minallahi ta'ala, sebab bulan Ramadan teh bulan nu penuh rahmat sareng ampunan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam yughfir lahu fihi fahuwa maghbun, maka lamun jalma teu dihampura di bulan Ramadan, maka eta si jalma teh bakal rugi. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan wae urang berharap urang salah satu nak jalma anu bakal dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Zubdatul Wa'idin, keterangan ieu dikutip ku Syekh Utsman Al-Khawbawi dina kitab Zubdatul Wa'idin. Wallahu a'lamu bishawab.